Buset ya. Woi, Biji ya beri santung. sanajan diemposan wae. Batur keur hiburan nyanyi. Halo bro, miluan atuh bro. Anjir, gaul basananya. Orek miluan. Sabara duit sih. Lain masalah sabara duit. Di dia pan hiburan. Tembongkeun peuting ieu bobogaan maneh. Kok eta pala murungkut. Siala murungkut. Ditembongkeun bobogaan aing hayang acelo-aceloan. Maksudna apa nggak bisa, lamun bisa nyanyi model contoh kia mana rek asup karena musik. Musik. Milu. Iya cicing di dia tungtung di dia ditungtung Oh sieun naon? naon Boloon sia teh nyaho. Bejaan atuh. Nyaho. Eta ditelek-telek kos anak aing. Jadi ngaya di dieu. anak sia Anak aing di teangan wae. Eueuh di imah. Iya meureun. iya bener bapak sia lain Henteu ram. Ye goblok sia teh ngaku ka kolek blon. Doraka sia. Bapak aing ngakasep. buset Tok asep sarua bapak. tadi kos anak aing gitu ngomongna deh bapak Eta aing teh. asep cenah Gitu. heeh Anak kurang ajar kos gitu. warah Tuman sia ka dieu sia. Anak kurang ajar. Sia ieu kolot goblok. Kolot. Oh kolot. Heeh. Ah keur naon lot? Gaduh lah. Nyantong gitu atuh. Meni keur naon? keur naon Lot? bapak itu Keur naon? Papa. Oh papa. Heeh. Papa. Bapak. Bapak. Heeh. Ieu teh bapak kajenting kos kieu ge jang. Oh. Sia ulah kitu tah doraka sia. salam cium tangan Hampur apa? Hampura tuh yang cium tangan Hampurnya. dibalik anak kakolot Teh balik. Sia kan. Oh. Geus ulah kitu-kitu deui ka kolot. Pak. Entong make anu ieu beungeut na ganti nah. Jeung teu anak kuat kos itu eta Naon kitu sia teh? Ngerakeun anak. ieu beungeut aing nu irek dikamanakeun. Nepikeun we ka walungan atuh. Duh ilah. Ganti atuh ganti. Aing diganti ku beungeut naon atuh? Ku monyet. Ayo melu hiburan. iya bang Berarti ieu teh lain nu sejen nya. oh sia sih Apaan sia lanceuk aing? penting ieu mah ulah sok dibeja-bejakeun cicing mah Nya lain meuni eueuh nu sejen. Berarti aing anak sia. Nyebut aing atuh. Hampura coy. Beda gaulna ieu budak. dia tungtung sih ieu Tungtung. Oh nya hempek. Aing ada ge di dieu aing. Untuk nepokeun beungeut aing atuh. Oh si eta mah kakolot teh. Ai penasaran aing. Muka karak wae sia. orang nyeun musiknya Musik naon? musik dangdut Kumaha? Dangdut naon? mana sebagai pemusik Pemusik. Bejaan oke urang. ieu purah nium suling Suling. gendang Gendang. Kunaon ceurik? heula Musik, latihan musik lain latihan ceurik. Emang si eta mah sok sedihan jelemana. Apa geus wau jeung bapak? Bapak teh hidang duduk ieu teh yeuh. kunaon jang kunaon Bapak aing ada supaya aing gatincak dalam. Tuh ngomong sia teh eling tuh dah Bapak aing gatincak di. Bapak aing katincak suku aing katincak ku bapak kitu atuh. Oh arek kitu. Kasih mak ku kolot. oh kunaon sia Naon? goblok teu rame anjing Tah geuning. Kunaon Yogi? Hayang ditincak. Lucu. Aneh hayang ditincak.
musik musik Suling. rock. Kunaon ayang jorok ceda Jorok siapa mah? tadi atuh sameme naik Jika wakarna wae. Suling, gendang, markis, kecrek, bass. Aing Markis jeung kecerek naon sih? Ari kecrek mah. Markis. Markis mana Markis? Sia naon sia? Bos. Bass. Kecek. Oh, nyanyi. Lain gitu. Cuma tuh bejaan. Cek penyanyi. Hai. Terus Suling bambu, suling bambu. Malan ku suling. Kumaha? Tutut titit, tutut titit. Kecil. Gendang. Kebogupa. gampang atuh Markis. cacipu Kecil ngecades ya. Kecrek. Tikuces. wah tangat ke Bass. bas yo Gebahkeun. tuh daek daek naon tibang ngagebakeun. bagian ngampihan meureun Posisi gitu, beda biar letter U, dengan bed letter U supaya aing kebagian di dia. oh Rek foto keluarga. Emang pernikahan gitu. Aja dong siap. ya temani Iya, rek mau latihan musik. Oh nyayang Apalkan? Iya berarti bagian Suling. kuma. Iya, Gendang. iya. Markis, ya. HS. ih Kecerek. cek Cek. Apal tadi? Apa? yo Suling, Markis, Kecerek. Bas. bas Kumaha suara bas? gebak Iya. Suara kecerek Dikuces. sing rada leutik atuh. letik EOS. Tikuces. Dikuces. Hah? Cangcut. Cangcis. Lain cangcut siapa? Sim kacang cut wae. Cangkiu. Aing ye. Gendang. Kebogupa. Suling. Hai. Latihan lah. Ayo. Siling bambu. oh Itu eta mah manuk cungcuing. kumaha tuh Tutut titit. Oh, tebang nyebut tutut jeung titit. poho gebak ke Kehon ah. oncan Encan? Can beres. oh sorry atuh Ribut coy wae sia mau ngagebakeun. yang buru-buru ya bapak anu Bapak kecerek. Kecerek. Maneh gebahkeun. padalang no Hai. kade tos pohonya Moal. Pokona mah kecerek. Asyara kecebrok wae jeung anak sia. teh hidang ulah ngeceblok wae teke langkuran mah Si anu ngomong wae ka aing. Ulah kitu sing akur jeung kolot Sing akur aing keur paloba-loba omong. akur di mah Udah siap? siap Bas. bas Kumaha suara bas? gebah Kecerek. kecek itu ngalawung wae Suara kecerek. Gebahkeun. ih Goblok si sia. oh Tikuces. Dikuces. Oke, siap? Oke. Hai. Suling bambu. Tutut titit. Titit saha. Titit cieu. Tuh hidang kalau dicabak.
atuh segede kitu mah lain titit Yogi Naon? totot Wah. lamun ieu tutut tah lamun ieu keong tuh Keong. lamun itu belut Tamon eta bangkong buduk. Acro. Kade bu, kade beracun. Kurang gancang meureun. kurang gacah tutut titit Gebah ke. heula Encan keneh wae. Can kela atuh aing suling ge can bener. Iraha tuh. nya mantak naon sih sabar heula sia dengekeun heula lamun uak maneh keur mamagahan kanu sejen dengekeun heula ulah ujug gobahkeun Nya tita tadi nih lila. nya keudung we dengeke ge nepi ka dieu Oh ayo tuh. lamun teu dipeungpok di ditu bas Yo ngomong wae yo. Anak sasis ya. anak sia Dibalik. Dibalik. heeh gini kira nyanyi na eta ngan hahaha ingat nu ae nyeri lak-lakan aing hai we kurang loba hai siling bambu Tutut titit. Tutut titit. Sip. Kebo ibak. Mandi belah mana? siapa tara didengekeun tuh dah Naon sih? lain kebo ibak kebo gupak Hidang dia ngalilakeun. Nya gupa kacai, nya ibak kacai. ngewa teh dong nya teu ngeunaon menya kebo ibak Ngewa pelobah mana? sekalian we kebo nuju wiwis Kebon naon? kebo palayan sampurnamil Kebon naon? kebo manyin Kebo manyun. kebo gupak Gebah ko. Parah. ke heula bloon ke heula iraha tuh dilila sia mah hese di papagahanana batur engke heula ka aing ge can nepi geus sia ti heula Nya tita tadi hayang ngagebahkeun ieu teh. nyagebakeun ku sia ka ditu entong awas siap Oh hayo. hai tutut titit Oh iya suling mah. kian eta aing jadi lieu aing jadi nyalahan we siling bambu Tutut titit. Tutut titit. Kebo gupa. sia alabatan nu gagu lain gitu tak cer dengekeun gracia ari kolot pemagahan teh dengekeun Tadi mah rumit. hai Gebahkeun. warahna anak sia Dititah ku si ieu. ulah kitu jang Tong kitu jang. ulah nitah ka anak amang Ulah. mana mah budak kene Udah kene. Asia ngomong gitu hai siling bambu Tutut titit. Tutut titit. Kebo gupa. ayo tikarelep Modar aing ya. tikucas tikucas wah tikucasnya modal tikerelepnya modal nya kayana teu ngeunaon Bisa aing balik we lah. ye saya masuk pundungan ih teres saeutik deui nepi ka sia nepi karak nepi ka abah Abah naon? abah meong Wah, hai siling bambu tutut titit. Tutut
titit kebogubak Ceker. Ceker. Ganti. Tikuces. Ganti. hus 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 Modar gua aing sia. hus Tuh dihajar-hajar mah kos kitu anak sia. Tadi sia nungguhan digebahkeun. Tadi sia yang gebah-gebahkeun wae. Ai diantekeun kalah hus-husan. lila teuing jadi pohon Alah. Jadi panjang teuing. Coba ayeuna diajar lagu singkatan. singkatan Model kieu. Misro. amis di jero kecil Aing ngomong nama kecil wae anak aing teh. Combro. oncom di jero Tuh dengekeun. gampang eta mah Heeh. Jibeuh. hiji ge sobo homo eta mah tuh Ya, ber emang anak sia kitu ngomongna. Aing gagarak nyaho ka imah wae kita. Cilok. Aci dicolok. babari teuing Awewe. Hakan sia. Tadi kecil cek sia. oh batur mah kadaharan urang awewe naon Ngonah goblok eta oge. nah naon Awewe nyebut aa lewa lewe. Tah. Balagug sia mah. oh hayu Aing ngomong ka batur kecil wae. Awewe. nyebut aa alowe Nah eta apalkeun. awewe nyebut aa alowe Misro. amis di jero Combro. di jero Zibeuh. hiji ge sobo Cilok. Aci dicolok. Awewe. Aci ditolong. kunaon Aisyah teh hidang. rok coy rok Iya bagian anak aci dicolok mah. Aduh sia teh didenge. Awewe. nyebut aa alowe Nah eta. oh menyawewe aci dicolok oh salahan meureun Eta mah nu bapak. Ulah perebut Kieu mah sia. budak kene eta bagian bapak. mang aci gitu Kursi. diceker di sisi Dasi. si dada ngara aksi Paksi. hari dekabe Heula. Naon cenah? Paksi hari deung kabeh. Paksi teh numpak di sisi. meni jauh Bebejaan sih. Sia mah protes wae. Kompromi heula di tukang tuh dah. belagung Awewe. nyebut aa alowe Tuh dengekeun. Aing pura-pura tuh bisa oh. Dasi. ada di sisi Kursi. cokor di sisi Paksi. Numpak di sisi. Saya Sukro. Suuk di jero. Awewe. suuk di jero Hidang sia. poho nya awewe suuk di jero inget iya iya tuh dah deket teuing kaceli dewek Buset. Itu jadi dewek cenah. Alah aing mah. Itu bener anak sia mah. Bener. Ada rideng. Meros Ya orang dek mere hadiah ka maneh. Rek mere duit tah boga duit 20.000 tah. Jang boga duit 20.000. Ke heula tong ka dicokot. ya Oh, mere iya. ya
ke anak mah berekeun mah mendingan ge. Ke heula. Ieu ge rek diberekeun kabeh. Tah. Duit dina luhur kursi. Tah. Tapi aya syaratna ieu nyokot duit. Naon syaratna? Maju 3 lengkah, mundur 3 lengkah. Duh, gampang atuh. Moal. Hiji, dua, tilu. Anjir menang. Ke heula tong ka di kantongan. Tong waka. Kapan ganti mundur? Mundur. Wah, mundur. Oh. Hiji, 2, 3. Oh jauh Jauh. Sok, maneh gi rek kitu. rada degetan Gi kira yang menang mah Oh, nyata teuing. Baik maneh deket idinya. Sepatuna. Hiji, 2, 3. oh deket Pak Apaan ganti mundur 3 Oh, lengkah? mundur. Hiji, 2, 3. alah jauh Ngajauhan. nya moal anu bisa atuh Lamun teu bararisa tempokeun urang. Jauh-jauh teuing. Nya leuwih jauh komo urang mah. Hitung kumaneh. hiji dua tilu mundur Jauh kene. hiji dua tilu siapa pelit mundurna ka tukang Oh, pentingna mah duit aing ulah leungit. Oh, Aya mundur. kene, aya kene. Tah, duit dituruban kenong. terus Cokot duit leungeun ulah adek kana kenong. duit di jero kenong cokot duit leungeun ulah ada kana kenong Kumaha carana? Salah make tiung mah. Lamun lesot tina tiung eta kenong pasti murag meureun. Ditampan make naon? leungeun Apaan teu aci? heuh Pak. Iya gayo. Lamun make rokrak lamun ngangkat kenong nyokot duitna make naon? Eta nyekel kenong make naon? Wah, moal bisa. Tetep kuleungeun kan? wah anu bisaeun atuh mana-mana ge Maneh mah ieu. Urang ganti reksa sambat ka urang dieu. Hei karuhun ti dieu. Karuhun. Jati naon? Nyayet ya naon? Tanjung Rasa Tanjung Rasa. Bijilkanlah duit aku dalam kenong. Mereka duit. Mana? Ya, maneh mah teu narempok. Tah, duit anu di mana anu dina jero kenong. Ye. piraku duit anu di jero kenong aya di dieu Maneh percaya teu ka urang? teu percaya pisan da Teu percaya. Teu. Buka kenong. buka ku aing Aing nyekel teh kenong. Oh, eta. Kumaha sih eta? li Oh, nyapen duit aing. tapi dah heueuh eta coba deui Tah, heueuh bisaan sih eta magic kumaha? coba Duit kenong bijil, duit jero kenong. Oh. April sama April. tuh teu percaya aing mah bener da Lamun teu percaya buka. dibuka ku aing Aing nyekel teu kenong. nya henteu sia mah aing nu nyakel nama anjir aing katipu euy Aman duit aing euy. Nu bararisaeun. ulah ele siap aing ulah sia nyaho ieu Nyanyao tambang. Heeh. Oh, iya dicekel. coba angkat ke luhur Angkat. siap percaya teu urang rek lempang di luhur tambang ieu Oh. Nyancan percaya. ya mantap di dieu Buktikeun. buktikeun jelema mah Oh, nyaho jelema mah harus dibuktikan, harus kenyataan. ulah naon duit di jero kenong nya sia mah teu nyabak aing nu nyabak mana mah Aing kumaha sih ngomongna? Cokot duit di jero kenong leungeun ulah ada kana kenong pan cek aing. tapi kenong mah dicekel ku aing Oh, nya pentingna mah aing nu teu nyabak. Oh, bener. carana aing naik bakal lempang di luhur tambang Heeh. naik ke dia celek naik celek ke dia celek di dia loncat Celat. celek lempang tirilik Ilok sia rek ditirilihkan. terpercaya siapa hirupna Oh, teu percaya. Lain teu percaya, buktikeun heula jelema mah.
ulah Elesia penting ieu. Oh nya hayu atuh. Aing manggung di mana-mana tara dibuka lempang di luar tambang. Ayeuna dibuka. Di dia di Tanjung Rasa. Hayu buru aing. Naik ka dia. Naik saya ka dia. Lek. Loncat. Cerai. Tirilik. Wih, hebatnya. Udah siapa anak berit atuh. Teu percaya. Oh nya jelema mah buktikeun. Peda weh di dia. Ya hayu atuh lah ngomong wae. Sarana Naik ka dia. Hayu sia naik deui. Kita tadi ngan ngomong weh. Iraha majuna. maaf saguru saya ilmu ulah ganggu. Emang kunaon? Bisa anu ngaganggu ke aing ragrag. Teu bang lempangna tambang pilaku aya nu ngaganggu. Sia mah moal bisa lempang di luar tambang ieu. Moal urang mah. Adik-adik yang masih sekolah jangan ditiru dek. Ulah dek bisi gelo kayak si gober. Sia mah kos gitu ngomongna teh. Nya budak teh moal daekeun sieun. Bakal lempang di dia. Hayu atuh. Ulah nyisa leungeun aing. Kecang. Kita tadi ngomong we terus. Iraha majuna. Jangan sampai melenoi. Nya lain melanui melatuy batur mah. Oke, pada malam ini Nya isukan manggosan. Ngomong wae nyiksa leungeun aing muni asa ngabahul. Si rumun. Hebatnya. inilah pesulap akan ditirikan di atas tambang. Oh, udah percaya tuh. Peg wae rek sulap rek silup segalanya. Apa yang terjadi malam ini? Wah paling siapa gedebut. Sia mah ngecebrak wae. Kita tadi kan ngomong wae itu dah. Oke. Ayo atuh buru. Angkat. Ayo teu nempo. Oh, kita tadi leungeun aing kieu wae. Maju we heula. Berarti sia teu percaya berarti. Lain teu percaya jelema mah buktikeun ulah ngomong ngungkul. Perlu dibuktikan. Hanya perlu. Angkat. Nah, gitu diangkat. Oh, iya ge diangkat aing. Oh, itu hayang nyaho. Bapak sia we nu ngomong wae. Oke. Oke, hayu ngan oke-okehan wae. Cicing sia na ulah ngomong wae. Sia teh leungeun aing pegel. Lagi ayu tuh dah. Lagi kayak gitu teh. Malam ini mungkin bapak-bapak belum tahu bagaimana cara lempang di atas tambang ini. Belum tahu. Nyamuanya udah kakarak panabeu ka dieu. Buktikeun. Perlu dibuktikan malam ini. Oh nya heueuh. Angkat. Duh aing mending geus sing sireumeun. Wah, anu karak datang itu. Mana kelek aing cekong. Oke we. Jangan sampai dag-dagan ya. Oh nyalamun mung dag-dagan talian kana tungtung panggung ku sia. Teu aneh dina beusi mah. Tuh aneh kumaha. Ieu teh bongkeun kekuatan tangan. Berkat saya ada di atas tambang ini. Nya aing leung Berarti saya teu percaya. lain teu percaya bukti heula. Perlu dibuktikan. Punya Angkat. Makanya angkat. Duh aing mending geus pegel. Itu jelema mah. Mantap mata sia soek. Oke. Manehna nu ngomong wae aing nu pegel pan. Emang eta pesulap rek ngojay? Apa Mana- nu rek renang? Mana atlet SEA Games. Kira aku rek sulap gitu. Iyo. Emang aya naonan si tambang? Emang aya lebuan di tiupan? Sing lesang meureun. Pukul kita tadi ge kuat ieu. Lompang we ngolakeun. Hayu atuh. Angkat ieu. Angkat. Mantap. Lambang kos. Nah, Manehna nyiksa wae.
puas tenepi sia. Ayo bedol. Kumaha sia lempang nah ayo. Betul. Supaya ketinggali kamu jauh. Betul, ayo, betul. beda wae panjak odong-odong mah. Emang eta make tiung rek dikamanakeun? Kalau seorang pesulap harus dibungkut. Oh gitu. Ayo atuh buru ih. Pegel dah. Udah tidak sabar semuanya. Oh nyaho. Nyaho atuh sabar. Kita tadi kan udah tidak sabar ya. Mau sekarang maju. Oh nyaho. Oh. Angkat. Nah gitu. Aing ngangkat lagi mending geus leuleus. Kencang atuh. Kencang atuh. Kencang. Iya atuh sia. Ngomong wae sia. Bilangan orang teh bisa kitu tah. Bilang parah sia kakola teh mantuan mah cakala tuh ya. Orang. Pokoknya perlu. Angkat. Tah gitu. Hebatnya. Keren. Terek. Moal rubuh ieu. Dan tuh ditalikeun kana panggung ieu. Bisi teh naik aing ka dieu. Bah. Mun sing rubuh. Obros gitu eta. Perlu dibuktikan teh. Pokoknya perlu. Si anak ulah ngomong wae. Oh ayo atuh. Angkat. Angkat. Yang penting geus laleureuh gini. Nya ai ku pegel ieu. Nya jajal we ku manehna. Tapi dah nya. Ieu teh majuna mah moal ieu teh. Alabat. Sia. Nya kita tadi kan ngomong wae buktina iraha. Oke. Wah. Duh ilah eta tukang gendang. Eta maju. Ayo angkat. Sarwana geuningan. Iya. Sakuru ilmu ulah ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Awas. Iya. Berewe ta 2000. Iya. Lop. Ha. Ya, naik ka dieu, necek ka dieu, coba. Kencang. Oh iya gitu. Oh. Ayo itu lompang. Iya. Oh, so. Lihat. Naik ka dieu, necek ka dieu, plek. Oh ayo we. Kencang. Iya, manuk ya. So. Ha. Lihat. Naik ka dieu, necek ka dieu. Kencang. Ha. Kencang atuh, bedol. Gante heueuh aing meuni kuat kieu-kieu leungeun. Mana sia buktina lempang? Eta cikene aing lempang. Oh nyameureun lempang mah tambangna dihandap. Oh, anu penting mah lempang we di luhur tambang aing. Aduh aing katipu. Hebat. Aing ge moal elesia. Bukan naon ieu. Aing boga ilmu. Wah, ilmu naon? Ilmu ieu anu bakal bisa hirup. Tarempokeun. Anduk bisa hirup. Hirupnya, hirupnya. Hebat. Coba deh. Bisaan sia. Nyameureun make panakol. Gening di pejaan ilmu. Sia mah panakol ditembongkeun. Ber. Aduh, Ting ngomong-ngomong di dia urang ngadenge euy hawar-hawar. Ji. Bapak Haji Asma manggil bintang tamu. Oh, aya bintang tamu. Bintang tamu. Sa Dalang. dalang. Ieu teh dijiekeun jeung wayang topeng teh. Oh, gitu. Heueuh. Oh, lalajo ah. Rek lalajo. Oh. Mane mah tong lalajo pang neangkeun heula dalang we. Di mana dalang? Eta geus aya di imah eta. Oh. Nya, Tapi hiburan heula sakedeung. hiburan urang bari nyiapkeun kadebong. Urang rek neang dalang. Sok pasian lagu bayu-bayu ah.
Ibingan. Oh aya lagu Bang Bung Hidung hah disaha cenah Di saat aya kintunan lagu datangnya ti Pak Dedi mandor proyek Subang laguna Bang Bung Hidung laguna BH Bang Bung Hidung di sok bah us le oke sok gerak-gerak Pak Dedi mandor proyek Subang anu haturan nggak Bapak Dedi mandor proyek pengepu ai ai gerak-gerak Pak Dedi mandor proyek Subang anu bager tuh gedingan ai ai awiti ai tuh gerak-gerak Pak Dedi mandor proyek Subang anu bager ai Situ pindu balong mencar bebanon sareng bebendu gerak-gerak Pak Dedi mandor proyek Subang anu bager ai ano Situ pindu balong mencar bebanon sareng bebendu gerak-gerak Pak Dedi mandor proyek Subang anu bager aya Pak Dedi mandor proyek Subang Situ pindu balong mencar bebendu sareng bebendu di mah ai Pak Dedi mandor proyek Subang anu bager aya diri abdi ai duka galak
Pak Dedi mandor proyek Subang. Cikene nya laguna Bang Bung Hideng. Tayang geus disiapkeun. Tos Kadebong jeung kotakna. nya Tinggal manggil dalangna. Dalangna tos sumping. Tos sumping urang panggil. Haturan ka Bapak Dalang upami parantos sumping di haturan enggal naik ka panggung. Tapi pasian jalan di payunnya. Mangga dihaturan ke Bapak Dalang enggal naik ke panggung. Mas Nayaga papa ka dia manuk dadali. Berjauh di awang-awang berkenjang bangun kayak garing kenarang boa sejam pamantuk nangeluk apa kemega bari tadi turun di pasian jalan Dalang mungkin datangnya ti payun. Haturan ke Bapak Dalang diaturan nenggal naik ke panggung. Mangga geus datang Dalangna atos mana tadi manggil Dalang iya Dalang. oh iya Dalang Pan tadi manggil Dalang cenah. aduh sugante aing mah bengkong Sian teh neuleuh. bila aku kos kieu Dalang. Kunaon sih? Teu umumnya Dalangna. Dalang untuna nongtot. Cigalenci. Ente jangan ngecek. Henteu. Saya Dalang. Nyaho Dalang. Nyaho enggak Dalang ge wing mah. Tapi wingnya kakarak nempo Dalang ieu. Pira aku Dalang mamawa gembolan. Tas musrif meureun. Lamun rek lalajo diuk sia. Mangga. Bilang bara datang Dalang sia. Bere inumanana susu Indomilk. Waduh, Hayang susu. legek Dalang teh. Duh wayahna, wayah kieu mah susuna eueuh ngan tokona tutup. Jadi aya susu naon? Aya ge susu tepung. Tepung padalang. Kajeun susu tepung. Geus kajen tinyuh. Oh beuki. Beuki. Lamun beuki rek neangan nini-nini aing. Siana nini. Apa nini-nini susuna geus tararepung. Geus narep. Jor mah eta mah pahit ngeres. Sia pahit-pahit nu di imah di Kuroyo. Ayo deui. Diuk sia diuk. Heeh, ieu ge bade diuk. Lain curiga. Oh nya urang kudu curiga. Lain mawa gembolan nu kudu curiga. Sim guring dina wengi ieu Bisi bom. Jaman menang teroris. undangan di Bapak Saiful Dalang kawan ade. Woi, Mawa iya. Aduh aing curiga sugan teh naon? Geuning mawa kos kitu Dalang teh. Kalau mamawa kutang. Oh aneh Dalang. iya jimat ya teh blon. Jimat. Ngajar teh jimat cenah. Beraku jimat kutang. Iya lamun Dalang rek maju Oh, teduh teduh mendung hideung Hideung. dikebut ku ieu. Mantak teduh nararempel na ieu. mana Lang? Mana teduh? Eta Ieu mah lain teduh. Naon sih? Daki pamajikanana. Lila teh di laundry meureun Dalang. sambarangan sia ngaluar-luarkeun jimat Dalang. Batur mah jimat mah lain nu kitu. Keris. Hayang kawalat sia. Aya Eh, kene. hiji deui. Oh aya kene. Kade sia ieu mah. Dina wengi ieu sim guring menang tugas di Bapak Saiful Bed Bisi orai. supados buset Dalang mah rupa. Asia ngaluar kedua jimat aing gini teh. Lain eta mah ieu penasaran gitu. Geuning pempes di babawa. Oh Dalang. Iya pempes bukan sembarang pempes. Emang naon? Iya perantinahan girimis. Girimis di mana? Lamun girimis tandekeun ya. Ieu mah lain nandean girimis anu di luhur ieu mah. Nandean Girimis anu naon? manehna doang. Kara kamari ge meuni nganjut. Sok iwis meureun Dalang. Ya. Waduh, kakarak aing lajuan ieu. Aing kakarak ke nempo Dalang untuna nongtot. Dalang mana-mana mah rata dah. Oh. Dalang Asep Sunandar almarhum teu kos kieu. Ieu mah huntu nongtot. Cebrok wae sia. Oh nya kakarak kitu lalajo Dalang ieu.
tadi sia rame ya can maju can naon disebutkeun rame nya maju we ulah kos kumaha golekna kakarak sih sia mah lalajo nya emang kakarak lalajo oh dalang ceurik sabar sia ngecebrek wae sabar nya ngecebrek mah dalang nepi omongan tuh dah delitan dalang ieu rame ya ayo geura maju aing mah anu paling ngenes mah lamun hees jeung pamajikanana lamun naon pantosna lamun ngacup kana bohong eta nyeblok untu hebat atuh dalangnya aing bermesraan jeung pamajikan tarang ngecebeung kagok naon tunggir aing namun di kasumur teh awewe na mimilu untu dina tunggir lalelol cebrek wae sia hayu we geura maju rame tak kitu piheulaan curug na geus nunjuk wae bangga urang gawitan jeung mawa kekelenengan sapi ai sia ngacebrek wae jadi nate nyai katempo eta ieu eta naon si ieu kongkorong ya hadiah presiden di Amerika Serikat saha wah piraku kos kitu pernah aing manggung di Amerika Serikat iya di presiden Amerika ieu mah lain hadiah di presiden ieu mah hadiah ti pamajikanana ciri eta teh ieu teh kamari ge eueuh balik tilu peuting cenah manehna kapangi di kebon keur kelenang keleneng dalang udah aing teh sapi modona oh diuk sia diuk heueuh ayo rame tak kitu rame mun teu di piolaan mah sia nyebut rame deui bismillahirrahmanirrahim maju sarek bismillah maju meureun astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim brol kadinya jabang bayi rek awewe rek lalaki penting nama berkah salamet we lah amin oh perasaan aing rek ngajuru meureun astagfirullahaladzim lo buat teuing udah jelema mah kudu loba eling ya he emang kudu loba eling tapi manehna loba eling untuna nongtot carios dina wengi ieu sim kuring nyandak carios babad kadinya huntuna babad teh zaman kerajaan nya teh nyaho kuring mah ai babad lakon eta mah judulna wayang ieu nyaeta Gatot Kaca Nyeri Kiih aing kakarang karang ngadenge rugi nya howi di mana-mana lalakon anu Gatot Kaca Nyeri Kiih aya padahal batur mah Gatot Kaca gugur rabi aya jadi oge sia kumaha dalang we sia senajan kumaha dalang oge kakarak ngadenge rame ya teu kaburu euy dalang rugi woi itu dalang ngaluarkeun naon naon si ieu geuning wayang beungeut dalang ditaplokeun di wayang kita wayang iya wayang eta beungeut tadi ai sia mah loba banget protes menya wayang kok bisa jadi lomba protes atuh ngagambarna diuk we sia ngalain kitu tong nu eta geuleuh keluarkeun ieu diprotes nya eueuh nu kos kitu wayang iya atuh komo eta mah leuwih parah yo dalang edan ngagambarna nyieunna ge ieu tulisanna macana sia ulah budas teuing sio gitu nyahun murilit pujit aing ai kira murilit entong nyieunna arana tong edan geblek gelo ayo we geura maju ayo beda wae ai dalang beda sorana ge dalang dehemna beda ya alabatan kuda tuh cicing eta bukan nu dalang eta ayo we bener batuk dalang beda bener sapopoe di imah ge kitu dalang mah sora gede oh lamun aya semah teh punten bangga oh eta teu lumpat semah karalap jauh-jauhan atuh man asup angin sugan di dalam udah keruk sugan ki cobi nyohonkeun keprok
Duh, sautik. Sakitu ge aya nu kaprok ah. Mangga urang gawitan. Sok ah. Yo dalang kemana yo? Nah, Dalang alogit. oh eta sia ka mana dalang? Lang di mana lang? Oh emang Oh iya. Di dieu. yo ilah. Oh. Eta dalang kalah mangkat. Asia lalu cat. Urang rowas tempat gejret. Pak gejret. Heeh. Dalang rek maju alah barirat. Dalang. Padahal mah dalang tong milu lumpat. Nyari keung aing. Si Yogi di mana? Yeah. Us. Oi. Ca, ca, ca. Us. 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 Kunaon? Can anu nyalawer ka dalang. Doi lah. Kena ayo maju heula. Aya Bapak Saiful Bet. Us. Baik. Wow. Dalang bijil di jero liang. Liang naon? Liang kuyup. Aduh. Kaluhur atuh. Yang sakieu tempatna. Euy. Bisa ditewak. Beda kos kieu. Seperti simak di sisi barat. Dalang teh Ulah melek. Golekna ge beda jeung batur, Ji. beda. Dalang bengkang mari dina seni
Ih.